mata Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago hayam jago putih suku koneng moal manggih kajen kuku manggih moal manggih kok moal aja moal manggih tah eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng. Nah, sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir. Nu rapi sisit apan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah tah nu kitu mah. Pencit bae teman. Nu rapi sisit tah eta teh nya nama ngabaku hiji ialah tanda Islam teh maha man amat sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama eueuh nun teu kaurus naon coba deuk ngomong naon coba urusan negara sampai ka kebo-kebo diurus teh malah kuari malik sakene encan ka urusan teh urusan kos gitu kok mau urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh dina siasat Imam Syafi'i kitabna luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka handap teh geus rapi dibagi 12 sub ya Allah ya Rabbi ngeunah tah ye di antarana kuari pengurusan tentang hewan siga nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek nu boga hayam gitu keneh nu boga domba na kurungan nu rapih urus kombongan supaya di dunia urang rapi jeung masyarakat hablum minannas di akhiratna urang rapi eueuh nu kasinggung ku hewan urang ipan urang teh hirup teh berlanjut hirup teh ieu teh kuari urang teh ieu teh emang disudahi ku paeh atuh henteu paeh mah eta mah ngan sakadar mampir heula endek meneruskeun perjalanan ruh urang melalui paeh heula urang teh hirup paeh lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipikeun ka leuweung dipikeun ka kebon lantaran bangke bakal bau roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah geus alam barzah engke alam mahsyar geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat urang-urang keneh ieu kuari sing ada Masya Allah ulah dipajar ngeusan eta paeh teh melanjutkan lalakon urang anu kaditu leuwih panjang batan hirup urang. Tah ieu urang kuari nu mantak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke. Nu mantak di bejaan kredit haram. Caknya aing kajeun dibawa bae ka akhirat tah mah. Dibawa ku aing ka akhirat teh kredit aing kajeun aing mah geus lah ngaji mah ngaji bae heulana. Aing siap bah ngejungkel di neraka jahanam pelos. Aing mah terus bae invest daging mah kajen teuing jeung kiai haram ge geus lah pokona mah. Atuh los. Sakadar nyampekeun supaya salamet. Supaya urang di dunia ngeunaheun ibadah, di akhirat ibadah urang hasilna mundel. Eta kan masyaallah. Ieu pengurusan hewan. Nya. Boga manuk kurang manuk naon ieu tah eta teh kudu nu rapi naon parabna lantaran ti kukur makan teu beukeun cau Ambon naon parabna beo parabna daekeun tah cau ge kerak naon tah parabna kerak tah manuk sareng gunting naon tah parabna manuk kakatua naon parabna sesuaikeun urang dek miara secara fikih silakan bae secara tasawuf mengulah secara fikih mah mangga bae ngan secara tasawuf ge lamun geus jadi mah tasawuf da masalah mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap da ulah kakarak tarap-tarap teh kakarak dek suluk atawa eukeur suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh
manuk tepan bisa diajakan ngobrol. Emang suara manuk teh asli suara manuk kadangnya ku ahli Allah atau lain. Aya nu suara subhanallah, aya nu suara Allah Allah, aya nu suara la haula wala quwata illa billah. Aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge, boga hayam bodas jago dina jami sogir. Urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago. Hayam jago putih suku koneng moal manggih ka jeung kumaha. Moal manggih. Kok moal aja moal manggih. Tah eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng. Nah, sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir. Nu rapi sisit apan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah tah nu kitu mah. Pencit bae tah nu kitu. Kita nu rapi sisit tah eta teh nya nama ngabaku hiji setengah 12 nya teh sasada kongkorongok ngabejaan geus tereh nis pulael. Eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam hiji teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung mah nu hideung ngaco tah mah mual pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada deui setengah 4 kongkorongok tuh eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadengena ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna lamun nyana jam setengah 12 kadengena ku waliullah. Wahai masyarakat sakedeung deui nis pulael ngabejaan siap ahli-ahli Allah mah asal geus ti jam 12 ka ditu hudak mantak alhamdulillah tanpa kotok urang mah harudang neuleuh bola tuku kotok deui geus tuh ya Allah jam 12 kaudangkeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina ngabejaan. Ya Allah ya Rabb kurang kadengena ngan kongkorongok kitu bae. Setengah 4 nyana ngabejaan deui. Weh as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Udang. Eta kotok jagot. Geus lamun urang nanggeus jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah Allah. Eta lamun urang boga manuk purukutut kadengena ku urang Allah atuh sieun urang je pan aing eleh ku siap purukutut sia zikir aing henteu mantak ke waliullah mah kadang-kadang teh kadeuleu ku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge kunyana aya batu dicokot kunyana di kantongan diminyakan teu nyaho pan urang mah teh rahasiana naon emang rahasiana lantaran eta batu kadengena kunyana keur zikir subhanallah ai batu keur zikir menghormati zikirna lain batuna kadeuleu we ku anak muridna atau ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapayu ditangkal caringin yuk meunang inopa beda dedeleuan dedengian ahli tasawuf nu geus jadi mun encan ulah serba haram memang tapi nu geus jadi mah beda keris kunyana dipais jais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok dikiekeun entek dituturkeun bae kudu make iket beda dedengianana ai make iket manjana mah aja make mantra-mantra yang gunung karang yang gunung santri yang caringin yang subur pareu yang aja bae
Naon manggil-manggil kula agar istirahat dipanggil naon iya ya kumaha ya ucu ya non cu eta kos gitu lamun aya jelema kos gitu talia seret balanggeun geus sama masyaallah dari itu beda. Madak ahli tasawuf papan bisa ngadenge suara setan. Bisa ngadenge suara setan. Ahli tasawuf memang kumaha gitu. Lain bae. Nya tapi bisa ngabedakeun ieu ikhlas, ieu henteu, ieu mah suara setan, ieu mah suara jin atuh bisa. Pernah hiji murid nelekeun wudu kiaina. Didelekeun ku muridna ngala wudu. Henteu, cak wudu, cak kiaina. Terus kali. Henteu. Terus kali. Henteu. Cak muridnya babacana pan henteu. Heran aing mah guru aing jadi kieu ye. Nya mah henteu kaleungeun ka dia. Henteu. Beres ka suku, beres. Sia nu hitut. Atuh cak murid pan kai. Kai. Waduh cak murid teh beres ye guru ye. Sia nu hitut mah. Enggak ada sholat. Allahu Akbar. Penasaran pan murid deh. Aing yang nanya ieu guru aing kieu amat sih. Seukeun ieu guru anu luar biasa. Patanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah. Ari kabeungeut nawaitu rofal hadasi. Ari ka dia Allah mati ni kitabi. Ieu ka dia latut ini kita mundek di doaan teh mah henteu ge teu naon. Kitu bae lah doa ti guru teh ya. Aing nya mah ka dia. Henteu. Eta kutungtungna sia nu hitut. Teu kaharti. Muridna panasaran we. Aya ahli tarekat batu geus kos kitu beda. Pokona si hade we ka ahli Allah mah. Nyana datang ka imah nanyakeun wudu. Mama, abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama. Tapi nu kadeuleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan. Iya aya naon? Mulai turutan ku sia. Sia bae. Waktu sia mondok di mama eta bae. Henteu kula mah hayang nyaho me. Ulah, ulah nyaho. Kula penasaran dek nurutan bae tungke mun ka dieu. Henteu, mun ka dieu henteu. Atuh ulah. Lantaran penasaran, kula mau balik. Lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah. Sebab kula teh hayang nyonto mama, Pak. Ieu teh hayang bisa ibadah cara mama. Ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dia cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawaswaskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawaswaskeun cek setan teh teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna can ka kumba henteu sia goblok sia moal waswas aing mah hatina kitu ka dieu henteu. Hari eta terakhir cak setan teh, mama ngalawudu deui hitut pan. Aing mah teh itu sia nu hitut. Oh kitu pan apa berarti gak ada suara setan taman. Tuh beda, lu mentek sing hade lamun deui ahli Allah keur ngalawudu beda. Mama Sobari ngalawudu na make nyere. Make nyere Mama Sobari Garut mah. Clom, set. Turutan ku sia ayo. Wallah, sing ada jeung ahli Allah mah. Sing ada take ka imah gede geus kitu babacana. Henteu. Taya mah keur carita ahli Allah. Beda atuh ahli Allah mah kajian gugung mah gurutuk. Sebab aya istighfar bae engkena. Aya subhanallah bae kumaha keur datangna. Nyana teh kenikmatan jeung ngalawan ka setan-setan. Tah jadi beda engke ge nyana ngome manuk. Kadeulna ku urang mah bangun kikian ngome manuk lain deui sing hade. Nu kadeuleu ku urang zahirna bae. Nu mantak Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon? Lantaran nyana geus terlalu jero teuing mukalamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti. Nyana nyebutkeun anallah Allah mah kula
bunuh halal bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon iwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah ai mah bunuh tapi pan begitu di istiqorohan di hayangnya hukum ulama ternyata di surga kihalat di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Sarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima tapi bukti nyata Gus Dur kamari ieu kuburanana dibongkar beleger salah satu tanda ahli ma'rifatullah wa rasuluh ieu di mana-mana maot geleger naon sabab kayak panjang ta dongengna nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang nginum sarua jeung mantak beleger kunaon tapi lamun lain wali Allah puasa bae nyana bae lain wali Allah beak bae jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali mengaluarkeun roh sorangan asal kaluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur carita supaya sing hade hirup ieu kelas mana ieu kelas mana ieu kelas mana lain deui ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racunna balikna ka nyana sorangan sumun kotil sing ade nailah ieu keur carita fikih urang mah ye pengurusanana begitu luar biasa menurut agama etalah lamun nu makul paraban inuman nu rapih mun manuk kitu keneh naon kitu nu rapih cai-caina periksa heula ku urang beusinga goler kakurangan dat adapun engke kena panyakit parabna loba cai aya paeh atuh lain urusan boro-boro manuk nu urusan ge mangkal modar lain urusan nama nu penting ieu secara fikih rapi sing ade sakali deui nu boga domba besi nyabut papelakan batur bebek kitu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu kene besi kaganggu ku sorana itu kene hayam tata teh sing hade besi ke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam ieu kan bahaya tatangga maksud mandak rapih urusanana eta mun makul mun goer makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teh mah ieu nginguna nu tara di dahar model ucing model ngingu ua-ua model ngingu monyet model ngingu ciamang model ngingu maung model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goer makul tetep wajib di paraban urang boga buaya di imah wajib bae di paraban sing hade lamun teh di paraban doraka urang boga maung wajib bae dipameulikeun daging urang boga monyet nah paraban urang ayu terus boga naon we ciamang teh ucing teh paraban wajib di parabanana mun teh di paraban zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang nanaonan miara ucing jaya sorangan atuh ucing di imah urang mata mah atuh meong garong disebutna tukang maling pan ari meong atau ucing nu rapih mah ucing ieu ucing mana ieu aya silsilahan ieu mah bin anu oh bapa moyangna Jepang ieu mah bin anu oh bapa moyangna Australia bin anu oh ieu mah negro ucing dia atuh aya silsilahan nu mantak harga ucing teh begitu ditingali ucing ieu oh bin anu Australia hargana 150 juta ucing
dibikin ke orang kadieu ke orang ketos orang putat gitu tengah deh ya ucing aja 120 juta jadi main loba atuh lain kucing kos gitu bego ucing di mas siapa dibikin ge teh harayangeun pan ieu mah ucingna ngabogaan maziah keur marapi ucingna teh anu gede anu leutik ngaranna ge macem-macem eta teh aya sorot mata kucing teh di mana-mana aya pamalingan di deureu doang ku ucing set geus boga maziah lumpat. Jadi lain sambarangan saucing-ucingna mantak batu maca kucing mahal atuh mata emeng aslina hebat. Meuli be urang di nu ngampar teh 2000 atuh beuna naon eta mah sintetis. Ieu mah mata ucing teh. Jadi dina ceulina aya maziahan, dina ambeuna aya maziahan, moal mahal 150 juta, aya nu 100 juta, aya nu 50 juta, paling murah tak ucing kos kitu mah 20 juta. Kuari dibikin ya dikamasankeun dijual ya ka majelis nu aya di dieu misalnya 2000 di dia 10.000 jelema ya atau 15.000 saya nu dek meuli ucing hargana 20 juta aing mah kajen meuli Scoopy segini. Kabar ente ku atut mending meuli Scoopy. Teu arti sebab can nyaho jerona urang mah can nyaho anjing kitu keneh. Anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampikeun ka 1 miliar. Aya nu 800 aya nu 500 mah sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing bae nomor kadua eta anjing moal maling nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna eta mah terdidik teh mah anjing teh masyaallah mantap hargana 1 miliar tah mah anjing teh ieu lamun kelas dunia mah masyaallah pelacakna pohara jasa. Ieu polisi nu aya di urang we polisi. Tah, bade anjing pelacak tilok misleut. Geus kikian we ka imana. Tah, kitu. Eta ge sarua tah, nu kolot teh sok jadi pelacak nu kolot ge. Eta irungna seukeut eta nu kolot eta. Eta ge sarua nya ge, asal kaambeun we salaki nyandung. Iya kajen ngukung. Iya pelakuna. Pelacak teh macam-macam. Jadi berarti pamajikan nu kolot teh sarojeng herder nisbatna eta. Dina pada pelacak. Nah, ieu kuari urusanna anu henteu didahar yani haram. Lamun Ki Zaid miara ucing, miara anjing misalna, miara naon be, kemudian nyana teh daekeun maraban, nah ieu laporkeun. Tim datang. Nitah 2 hiji nitah natea jual atawa maraban mun teu daekeun ngajual teu daekeun maraban ulah waka ditindak bawa heula ku hakim kandangan heula di naon kitu di kantor aya khusus kandang-kandangna biayaan heula selama seminggu 2 minggu cokot danana tidinya anu geus terangkum atau ti Baitul Mal setelah 2-3 minggu laporkeun ka hakim kanu pemilikna ieu kuari geus diurus dana habisna menghabiskan 3 minggu sekian nah ieu kumaha tindakan selanjutnya apakah mau dijual apakah hendak kumaha teh di paraban sorangan cengnya nanti geus teu sanggup ulama berarti jual sabaraha hargana ternyata hargana 10 juta beakna sabaraha 2 juta bikeun 2 juta 10 juta me cokot 2 juta urut parab 10 juta bikeun 8 juta bikeun gitulah jadi rapi ka miara ucing miara gitu gajah dan lain sebagainya nah eta teh rapi mantap kuari mah dijieun taman safari kemudian kebun binatang tah eta teh wajib diurus mantap asupna make karcis jang naon eta jang ngurusan hewan sebab mahal pengurusan anak panjenengan eta pengurusan nama palingnya sapoe teh beakna 10 juta sedangkan menangna 50 juta panu ngurusna ge hewan kene geus dianggap hewan babarengan bae geus jatuh saralati nya na ge geus akur bae geus jeung sapi berarti tuh kitu babari bae jadi rapih urusanana masyaallah ka urusan-urusan nu kieu diurus
Walaya libu madoro temenang meres karena cai susu nu ngebahayakeun waladahakana anak na andai kata aya munding andai kata aya sapi kemudian nyana keur nyusuan tete teh diperes susuna dek diinum atawa dijual tapi lamun diperes bakalna anakna jadi bahaya kekurangan cai susuna teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna kurang diperes sehingga anakna terlantar doraka bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun yang pesantren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong dan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun eta nyana terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nyana mah zarah sorangan diulah ku kabehan ge saha bae santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah kuari ge masih keneh mun urang sorangan di Benda Kerep kaambe ku maung kadang-kadang datang maung ka dieu tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae ka dinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadengi dongeng model kos kitu pan haram lain jelema biasa berarti kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tata dina jadul hayang nu rada beres belon urang mah terus zarahnya nama ka dieu ka Cirebon umur 14 tahun ka Cirebon ka dinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempang nya sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarariuban ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun etapan lain lala ganti leutik lah keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae woh lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik beneran jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah atuh boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti kumaha jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa
cerita wali nya di Turki anu di India anu terus nu maut nu hirup keneh urang beringkak bulu mun ngadekeun Habib Lutfi cerita turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nya namanya bohong eta aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahueun ka bohong turunan pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae. Iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan biasa eta kudu urang nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal poe leuleumpangan bae Jakarta Pekalongan Tegal Semarang Surabaya ke Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya anak bae seperti aya nu nita-nita nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh tahun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi lamun deuk umroh deui ulah lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya nu istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah taetalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung udang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nya ka Jakarta kos kitu coba emang ente ya jelema gede luar biasa tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu asana Haji Pendi muasalah ieu masalah ieu Masya Allah ulah ka diaminan nyaho henteu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana sugan nanyakeun gitu jangan teu dina ayana atuh teu rindueun berarti lainnya nama meureun heula Haji Pendi asa heula kadal we kitu ya Allah ya Rabbi eta sabarangkali kan ka dieu model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal bejaan sepas kejadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ka Indonesia saenggeus datang ka Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke atawa ti Turki atawa ti Baghdad
loba ye nu hararayangeun ka dieu engke haul. Tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngersakakeunana. Jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang. Ngadadak. Datang tanpa rencana-rencana. Masya Allah. Itulah gerak Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dicatat ku malaikat raqib. Kayak di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadeja milu. Begitu milu cak anu penjaga ulah ya. Milu ikulah pernah ada di mana? Di Cilongok. Di ukang harita di mana? Di Tangkal Ambon. Wah, teu kedeul cak jalan. Aduh, riweuh di Tangkal Ambon. Aduh, Masya Allah. Kula tapi ngadenge cenah sorana mah. Sorana mah ngadenge milun teu maca sholawatna. Milu sarua. Mawali ya mawali ya mawali. Kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh. Cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareupan. Ya Allah. Emang kumaha kitu. Mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun. Bantak eta kaji sih ada tak urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok, urang kungsi babarengan jeung tukang maling, urang mujalasa jeung bandor cimplong, eta kudu ditobatan. Besi dicatat terus ke catatan aya di ditu. Ye di keuang itu. Bandar cimplong maju. Pernah diuk jeung sa? Ah ieu. Ya, Effendi pernah ieu cenah sakeureun. Yeh, sembarangan bae. Tetep bae diilukeun bae pan ka ditu. Teu puguh teu karuh. Itu bae kula salah diuk si gade. Masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng. Diuk bareng nu penting aya catetanna bae. Engke di akhirat ge begitu. Tak aya ahli Allah. Milu maneh. Ira cek kira kula teu pernah aya catatanana. Catatanana salah nyatet beureun malaikat. Ita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng. Kula sarita. Geus SG milu wae geus kan nama aja catatanana di dieu. Kan ngeunaheun urang. Mantak aya ieu nu HSB ge masalah geus. Untung nu aya ya Allah ya Rabbi. Malaikat nyatet urang es. Gitulah orang menyeritakan ahli-ahli Allah kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu. Abi belum tiba mau zarah, kumaha emang nyala datang. Kadang ngobrol. Oh iya, betul sih. Ya udah makasih kali. Turutan ku sia jarah kos gitu. Aku lagi zarah kadinya ke Abah. 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu. Pertama ditanyakan Bib itu begitu-begitu apa? Serinya nak. Ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang di saungan. Jadi almarhum Abah Kak Habib Lutfi minta kuburan di saungan, minta kupulang gak di saungan. Minta nyanata kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia gajinya di luar teu nyawa jarah kos kitu sugan maca naon macana nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka harap hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas aja diturutan pami kuno totorekatan urang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manyak
wali ondangan dagor gedabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan kamana ka gubernur gara rauh budak Masya Allah tanya deh kukula Bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih Abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanya ke nomor kuku ngage aduh acak-acakan nih urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teman ros saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantap sok ka juga ngedakem bae di kuburan mulai saha ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajian kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanana nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum eueuh sieun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ieu deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian ku kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong ge sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakan begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam dan ceknya ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong tah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh nganyana mah teu bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun kukula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda pujana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirna kujana mah terus didoakeun akhirna makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung geus ngajauhan tapi
aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih panggih. Padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang. Ayo jeung aing. Oh, ke Pasir Gadung Lutfi aya di. Lutfi mana? Lutfi eta aya tuh. Sarua ngaranna lah pokona mah geus. Lutfi bae. Tuh itu istimewa jasa, masyaallah. Ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa, ngaji amil, ngaji jurumiyah, sorof, alfiyah, juar makmun, nanteknya nama rapi. Biasa cara urang ya, ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja, masyaallah. Ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho. Ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep. Bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun. Satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep, ka beneran poe kaju hujan. Nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda. Pada tak kosku mah eta wiridan naon coba penta. Eta apa kos kitu munajat bae emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik. Tuh kos kitu nyanyi jago cenah nyanyi. Pinter ente batu lah. Paling ge nyaho nyanyi-nyanyi Omay Rama doang. Nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jago nya. Main piano bisa, main organ bisa, main gitar bisa. Ente mah paling ya atuh kendang bolong paling ya jadi malah Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu empung kanyawan nyana mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mantak ente si Ade si deket ke Habib Lutfi, nah pengen kawin ya, sedikit tuh doang, deres aduh pemuda, pengen nyandung ya, ya Habib cariin enak aja, ya Allah ya Rabb, loba keistimewaan anungan sakadar bebejana ka jeleba tertentu doang, terekeuh. Ulah ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonong bae buuk dibereuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat-salat cenah di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener cenah eta ngaranna Ki Sarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena zuuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we Kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jan. Dijojore kapan ku wartawan. Udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi. Keberatan perutnya. Dan lain-lain sebagainya. Sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB, aya unsur jore. Terus dijojore bae. Oh masalah Gus Dur seuri bae. Emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah. Aju aing geus wau jeung Allah. Ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia. Geus. Kanyawan aku mah eta Kiai Ali Masum maot di Krapyak
sedangkan amanat yang diimaman ku Gus Dur di Australia bingung pada kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya geus jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait geus bae kabeh dararang tuh siap nu dia barekal jadi imamna geus disiapkeun pas geus darang tuh siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang kan tuh baris udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua jadi hanya tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu kumaha ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese urang caritakeun Gus Dur teu kaharti bari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna ieu urang bisa nurutan kana teu salatna Watak dujeng nu bodoh mah berat atau berapa ya Allah ya Rabb. Aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur. Naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu. Tarak wartawan gideg bulaan ahli-ahli Allah mah dak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae eta mah geus lah Masya Allah arara ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos gitu tapi orang sieun jeung dukar itu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batin nama jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala ai daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos gitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama